Aing mau budak hayang kadu keur teu boga duit urang teh akhir bulan. Kan boga sakieu-kieu na harta urang teh boga hayam hiji bari leutik keneh. Wan, naon eta? Mau hayam sih mah, hayam segede keupel. Segede. Hah? Budak hayang kadu euy. Kan urang boga ieu, bantuan lah beuli. Aing teh boga duit kan jeung naon atuh mana duitna jeung meuli naon? Yang beli kadu, budak hayang kadu kan urang boga sakit. Tulung ayam naon atuh nempo urang? Ya hayam alus meureun tah. Hayam tempo we. Sabaraha ieu? Ya cepet lah. Nya cepet nu kiket lah anjir. Atuh itu urung sesana. Duit lah aing. Jeung naon atuh duit teh maneh? Beli kadu. Beli budak hayang kadu heueuh. Beuli anjir teh euy. Deui urang duit tuh aslinya tuh. Nampak keok saya teh melu ngomong. Mungeun dijual coy. Lah atuh bae we. Iya, aing mah yeuh. Cekelan ku maneh. Bade hayang naon maneh bieu? Yang kadu. Yeuh. Aing rek ngetes heuh. Oh, sok. Cicing. Kan turutan ke aing heuh. Cicing. Aing mah. Ayo. Ayo gua kuat asukan. Tah heula hayam Sok atuh buru. Sok tah kitu. Ya tutupan ku maneh. Ya kurang was. Kumaha we carana mah? Pangawas we. Wat nangtung. Goblok jadi apa teuing? Goblok lain teh sia teh hayang naon? Hayang kadu. Tah kitu. Kadu jawa mana teh nya sok. Goblok jadi apa? Kadu. Galuh lah. Sok buru. Amun hayam bisi leupas. Sok buru. Dah tuh. Alas ya nyeri. Ih, Ayo, sia kok hayang kadu.